Aya naon atuh mak ngajak ketemuan di dieu sisi danau. Kieu, Neng. Emak teh hayang curhat. Curhat naon heug? Buru atuh yeuh digulung reungit. Curhat kieu. Emak teh bogoh ka cida ka salaki teh. Tapi salakina ngadon selingkuh. Oh, paingeun atuh mani ibur ieu mah lembur. Terus ayeuna kumaha tuh salakina? Alah milih nu itu. Oh, pang kumaha cenah? Pan rumah tangga jeung mah teh udah lila. Nah, alasan nama itu mah ngora bari geulis. Ari emak mah geus kolot bari ompong cenah. Atuh sing sabarnya mak. Dah ieu mah teh goreng patut. Naon? Kieu ge urang mah strong keneh. Ampun mak. Aduh kalanya bade kacai. Ih, anas mah urang curhat kalah diledek. Tapi heeh sih, da urang mah goreng patut. Geus kolot deng teuing nasib. Mak, yo, abi teh rek mangkat gawe mak ke kota nya. Tah abi teh butuh duit mak. Itu kebenaran parahu teh udah nungguan mak. Sugan we atuh mak arek kagade tuh parahu abi mak. Aduh, rek digawe ka kotanya. Ang lima tuh batu mah rek digawe ka kota. Mending atuh mata ngagade perahuna. Heeh mah ka kota. Kumaha bener cek si panglima. Mending gade parahu abi mah abi jeung ongkos mah ka kota 500 we mak. Duh, Panglima, da urang teh teu boga duit. Mahanya bingung. Ah, kumanana bingung. Ye, ai duit mah kos janggot dikrok, talon dikrok dikrok, aya deui dikrok, aya deui. Geus lah buru tah duit teh si anak muda. Ah, sia ngomong teh kawas kolot wae. Oh, atuh aing di duitan. Bisa kikiona ya kira dang kampol di ukas-ingkas. Tak aya cenah tadi nyebut bingung. Tadi nama aja keperluan nu seje ngan karunya ka si anak muda. Ya, Ah, gitu atuh mah, hatur nuhun mak. Yo, ulang jadi engke mangkat gawe ka kota mak. Sok we itu parahuna mah da aya nya mak di tempat biasa gitu tah. Pasti mage boga penghasilan tina parahu. ayo. Sing salamet di jalana sing betah digawe nya. Wah, si emak jadi oge uli perahuna. Oh, pan sia sudah kudu wae. Heeh atuh nya mak, abi rek mangkat ka kota ayeuna mak. Sing kageun nya, mak. Di lembur tuh. Ada didugakeun we. Panglima, kampuranya orang mangkat lah. Heeh. Jaga si mah baik-baik. Oh, siap. Yo, sing tagernya sing loba rezeki. Amin, amin, Pak Panglima. Ayo Cipayu, assalamualaikum. Nya, Salam. Ayo tong tempo parahuna bisa aya penumpang ongko. nya ayo atuh mak. Ayo. Duh, asa rek pirameun nu numpak parahu. Nya atuh mak, ieu mah pasti bakal batina gede ka cida. Yola itu Panglima tempo. Oh, mak itu perahuna karam. Duh, bingung kumaha tuh ieu Panglima. Karam kieu. Ai tadi geus asiknya mah di ditu mulak. Oh, geus atuh. Aya situasina kieu bari urang mah pan tanaga. Atuh kumaha ieu? Si anak muda nu kitu nama teh di deuleu heula salah mah salah urang. Kajurungku atuh tudanan emak. Ieu mah sial micen duit. Sok leuheung mun buru-buru dibayar. Kumaha tuh geus kieu? Ayo lah balik. Lah.